Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul isti'dadi ay hada fi adabil istidad ari ieu bab eta tetep dina ngajelaskeun adab-adaban persiapan bisa iri sholawati buat sakabeh pirang-pirang salat anu wajib. Yan bagi perlu pisan naon opo asta'ida yen mempersediakeun anjeun nyadiakeun anjeun di salat duhri buat salat duhur qabla zawali dina samemeh lingsir panon poe. Samemeh lingsir ge kudu geus siap patakodim, maka kudu ngaheulakeun anjeun al-qailulata kana qailulah. Ingkana lamun kaayaan eta laka tetep ka anjeun naon qiyamun fil laili salat tahajud dina waktu peuting. Jadi alusna mah heulakeun heula sare qailulah teh nya ka sare samemeh lohor sekitar jam 10-11. Lamun kabuktian eta tetep ka anjeun qiyamun fil laili, urang nangtung dina tengah peuting, maksudna ngalaksanakeun ibadah tengah peuting. Au sahrun atawa nyaring fil khairi dina kaalusan. Au saharun fil khair nya istilahna urang rek ngapakeun tahu mutolaah jeung sajabana eta sahrun fil khair, nyaring dina kaayaan kahadean. Fa inna fiha maunatan ala qiyamil laili. Fa inna fiha maka eta tetep dina qailulah teh opo maunatan jadi isimina, jadi pertulungan ngabantu maksudna ala qiyamil laili kana salat sunah ti peuting. Jadi maunahnya lamun urang sare ti beurang teh sekitar 10-11an lah nya qailulah. Eta jeung ngabantu fungsina urang qiyamun filail atawa sahrun fil khair. Kama ana fis suhuri maunatan ala siyamin nahari. Kama seperti sanyanyana salalasanyana eta tetep sahuri dina dahar sahur opo maunatan jadi pertulungan ngabantu ala siyamin nahari kana puasa ti beurang. Ya model sahur oge. Jadi alusna emang sahur heula fungsina maunatan ala siyamin nahari jeung ngabantu ngadorong kana puasa ti beurang. Kitu mah dieusian heula pan nya seolah-olah mendorong lah. Wa qailulah min ghairi qiyamin halan teu salat sunah bil laili dina waktu peuting kasuhuri eta seperti sahur. Min ghairi siyamin halna henteu puasa bin nahari dina waktu puasa. Nya mun teh mah urang sare ti beurang tapi henteu digunakeun qiyamul lail seperti sahur anu henteu puasa. Ka sahur min ghairi siyam.
ti beurangna. Paida kolta maka di mana koilulah anjeun, kolta nyalin kulta. Kolta teh nyata sare teh ya. Sare ti beurang koilulah. Paida kolta maka di mana koilulah anjeun, pazahiz maka kudu sungguh-sungguh anjeun antas taikodo kana yen bisa nyaring anjeun qobla zawali dina samemeh lingsir panon poe. Nah, maksudnya jadi ulah kalabasan lewat waktu dohor. Jadi sare jam 10 teh sekitar sajam lah atau setengah jam urang di jam 10 ke jam 11 atau paling lobana jam 10 sajam setengah lah ke setengah 12. Antas taikodo tah nya. Jadi kana yen bisa urang nyaring hudang deui qobla zawal. Sebelum lingsir panon poe watatawa doa jeung wudu anjeun watahduro jeung hadir anjeun al masjidah ka masjid. Nah, geus kitu urang menuju masjid. Watu sholia jeung salat sunnah anjeun tahiyatal masjidi kana sunnah tahiyatal masjid. Yang segitu orang salat sunnah tahiyatul masjid, asup ke masjid salat sunnah tahiyatul masjid. Watang tadiro jeung nungguan anjeun intidornya tang tadiro kabeh nasabkeun sabab tina ang tas taikodo tiluhurna diatapkeunana jadi nasab kabeh pimudeun. Jeung nungguan anjeun al muadzina ka jalma anu adan. Intidornya intidor qobla sholah menunggu sebelum sholat. Bari nungguan nu adan. Patujibu maka ngajawab anjeun hu kana adan. Lamun posisina urang da adan. Tapi lamun dawuh nya urang berarti nu adannya. Sumatakumu maka tuluy nangtung anjeun patu soli tuluy salat anjeun arba'a rakaatin kana 4 pirang-pirang rakaat. Sanggeus adan terus salat sunah 4 rakaat. Akibaz zawali dina sanggeus lingsir panon poe. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana parantos kayan Kanjeng Rasulullah SAW eta yutawwilu manjangkeun Kanjeng Rasul hunna kana eta 4 rakaat. Maksudna dililakeun salatna. Ya dililakeun teh non ngaran teh bari nungguan teh hanya nungguan nu sejen. Wa yaqulu jeung ngadawuh ya Kanjeng Rasul hada waktun tubtahu fihi abwabus samai. Nah, ieu teh ya waktu eta waktu tubtahu anu dibukakeun fihi dina ieu waktu teh non al abwabus samai pirang-pirang panto langit. Jadi waktu eta keur dibuka gerbang panto-panto langitnya. Fa ahibbu maka resep kaula cinta kaula an yurfa'a kana yen diangkatkeun kaula lika kaula pihi dina ieu waktu amalun sholihun apa amalun sholihun amal anu soleh. Wahadihi al arba'u qabla duhri. Naon amal soleh teh? Wahadihi jeung ari ieu amalun sholih teh eta al arba'u 4 qabla duhri samemeh dohor. Aya kitu nya cek Kanjeng Nabi. Jadi fungsina salat 4 rakaat teh eta carita asal usul Kanjeng Nabi. Sunnatun eta sunnah muakkadatun anu dikukuhkeun. Sunnah muakkad ya. Salat
qabla duhri arba'a rakaatin. Papil hobari mangka diterangkeun dina hadis anaman sholahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna sholamahu sab'una alfi malikin yastaghfiruna lahu ilal laili. Itu. Jadi dina sawareh hadis diterangkeun anaman bahwasanya ieu jalma salat ieu si jalma hunna kana 4 rakaat tadi pahsana maka ngaluskeun ieu jalma ruku'a hunna kana pirang-pirang rukuna 4 rakaat wa sujuda hunna jeung kana sujudna anu 4 rakaat. Jadi istuning digumatikeun nya tartil bawacaana panjang bari jeung nyaman tenang ditowilkeun dililakeun dialus-aluskeun rukuna dalam arti kata nya santai dibaca kabeh subhana rabbiyal a'la adim wa bihamdi nya kitu di sujudna subhana rabbiyal a'la wa bihamdi nya bisa mah 10 tasbihan tong 3 wae atuh nya 3 7 sugantaikeun nya. Ieu dikir dina salat nya wala zikrullahi akbar. Zikir eta teh nya. Alus mah tambahan tong 3 wae cek dina kitab takrib. Salat tamaka salat ma'ahu sarta eta si jalma teh sab'una alfi malikin 70.000 malaikatnya dibarengan ku 70.000 malaikatnya tapi raku urang teu kabita nya. Mantak cek Kangjeng Nabi tuftahu abwabus samawat nya keur dibukakeun gerbang pintu-pintu langit. Tak pantasnya murudul 70.000 kali 70.000 malak yastaghfiruna halna kaayanana hale anu mang istighfarkeun ieu anu sab'una alfi malakin teh lahu kamanehanana mangmentakeun hampura urang yang masih kalankeun ka urang. Eta si malaikat nu 70.000 teh tapi kaira waktuna dibukakeun eta marangan urang nya sarta eta teh mangmentakeun hampura Allahnya di istighfar cuma soli al fardo mal imami tah tidinya tuluy salat anjeun supaya kali-kali salat anjeun barisan satu ini dua pahuma kali barokat eta minar wajib eta satengah tina pirang-pirang sunnah rawatib asabitati anu tetep maksudna anu ini dua eta nya sanggeusna urang salat fardu nya wala tasagir jumlah ku anjeun ulah katumpul anjeun ila nepi ka waktu asar illa bi ta'allumi ilmin terkecuali kalawan diajar ilmu langsung orang ngaji ya
sakumaha sok urang dilaksanakeun nya geus salat berjamaah lohor ya kala yang ditambah heula maca shalawat kamilah kamilahnya bisa membaca tengah peuting kamilah paling hoream kelas lah nya tahu handapun kata katung dugi ka pasar kecuali kalawan belajar ilmu atau kalawan nulungan anak muslimin atau kalawan nulungan jalma Islam naon kitnya bisa aya urang anu ngabulkeun kana pertolongan anak muslim lah ya ngabantu urang ka jalma Islam lamun urang teh mah teu ngaji au qiraati Qur'anin atau kalawan maca Al-Qur'an itunya segep lamun urang ngaji henteu nya atawa henteu ngabantu muslim enak ngaji guru eueuh nya geus qiraat Qur'anin baca Qur'an fi ma'a usaha atawa usaha naon we gitunya dagang naon gitunya penting mah kalimatna usaha we nya da usaha bermacam-macam berbeda deh i'malu ala makanatikum Gusti Allah ge ngajelaskeun tentang usaha mah bekerjalah dengan profesi sesuai profesi masing-masing pimaasin dina neangan kahirupan saa pimaasin usaha dina neangan kahirupan teu boga bekal ya dagang es tawan naon lah nya kuli anu sakira bisa ngabantu kana kahirupan ditastaina supaya menang pertulungan anjeun bihi kalawan eta usaha jadi usaha teh supaya bisa fungsina bisa ngabantu bihi kalawan eta usaha teh ala dinika kana agama anjeun jadi maksudna sandrina usaha mah kitu nya lain usaha bisnis tapi usaha ujung ngabantu agama supaya kaselametkeun sabab lamun diniatan bisnis nya moal lanjar kana kaimananana sakumaha ceuk abuya nya santri mah tong diajar bisnis bahasa kitu teh eta non ngaranna teh masih kene kurang kudu diperlebar maksudna kumaha itu ulah bisnisna lamun sakira bisnisna eta henteu bisa nulungan kana agama jika tulung anu katotolerkeun untuk nuna agama teh nya borong ngaji salat oge katinggalieun tah eta anu di naon ngaranna teh anu teu diharapkeun mah nya mantak aya basa kitu niatna heula sing bener jeung naon ye fungsina usaha tastain bihi ala dinika halus samanya nek rek naon lah kan nya nu penting mah pisan ku eta usaha teh kana agama nya bisa meuli kitab ladang usaha teh nya bisa urang melias jeung kahirupan sehari-hari bisa meuli udud meuli kopi nya jadi sakumaha jeung perluna hirup ayeuna kitu jeung ngabantu agama moal berlebihan moal pasti bakal aya non aya patokan gitu lamun geus ninggalkeun agama jeung salat berarti patokana lin ka dinya jeung santri mah kitu nya bisi endeu mah urang geus teu dibekelan kitu alusnya naon we jalan piusaheun anu bisa ngabantu kana kahirupan urang nu bisa ngabantu kana agama nu bisa ngabantu kana urang hirup cicing di kobong keur mah santri eta mah halus usahana
Summa sholli arba'a rakaatin maka tuluy salat anjeun arba'a rakaatin kana opat pirang-pirang rakaat qoblal asri samemeh asar. Caritana urang teh beuk we adan di manggih waktu asar. Tadi urang salat opat rakaat sebelum asar. Fahiya sunnatun muakkadatun. Saya tengetkeun nya nu tadi mah qobla duhri nya sunnatun muakkadun teh ayeuna mah tasarua qoblal asri ge sarua sunnatun muakkadatun arba rakaatin sunnah muakkad na opat menurut cek ieu kitab Imam Ghazali. Faqad qala maka nyata parantos nyarios parantos ngadawuh sapa Rasulullah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumasa kuma pangindika mantena rahimahullahu imro'an shola arba'an qoblal asri. Eta cek Kangjeng Nabi nya Allah mikaulas ka jalma anu salat opat rakaat sebelum asar. Rohima mikanya atau ngarohmat sapa Gusti Allah imro'an ka hiji jalma sholat anu salat ieu si jalma arba'an kana opat rakaat qoblal asri samemehna ngalaksanakeun fardu asar. Ya 4 rakaat urang salat sunat qobliyah nya nek disakalikeun heug ti beurang mah nya sakali salamkeun ngan ulah aya atahiyat awal. Lamun nek disakali salamkeun nya lamun arek dipisah-pisah 2 rakaat ya tah ti beurang mah bisa emang disakali salamkeun asal ulah make tahiyat anu kadua langsung we 4 rakaat nya ke atahiyatna pas nu kaopat rakaatna. Pastahiz maka kudu bersungguh-sungguh anjeun an yanalaka kana yen meunang ka anjeun naon doa doana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta urang kudu sungguh-sungguh kana yen urang hayang meunangkeun ka anjeun teh naon doana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kudu fokus urang pikiran kadinya nya urang hayang meunang doana nu eta doa teh langsung ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu aya dina eusi doana Kangjeng Nabi. Ta urang teh hayang meunang eta nya. Wala tastaghil jeung ulah fokus atau ulah katungkul anjeun ba'da asri sanggeus asar illa bimisli ma sabaqo qablahu. Terkecuali bimisli masa bako kalawan seperti perkara anu ti heula ieu perkara qablahu dina samemehna asar. Wala yang bagi jeung teu pantes teu layak naon antakuna aya naon auqatuka pirang-pirang waktu anjeun eta muhmalatan iku muhmalatan jadi hobatina ngalanggur aya naon pirang-pirang waktu anjeun teh muhmalah teh jadi menganggur teu diisi ku urang ku amal soleh ta muhmalah disebutna. Patastagil maka kudu mokuskeun anjeun tau katungkul anjeun fi kulli waqtin dina setiap waktu bima kalawan perkara ittafaqo anu ngamuapakotan atawa anu pantes anu layak ieu perkara kaipataqofa kumaha pantesna atau kumaha layakna. Baliam bagi balik tamisti naon antu hasiba ngitung-ngitung anjeun nafsaka kana awak anjeun. Wa taratib jeung kudu nartibkeun anjeun auradaka kana pirang-pirang wiridan anjeun pilailika dina waktu peuting anjeun wa naharika jeung dina beurang anjeun. Jadi kurang geus disusun geus dikonsep tartib.
Watu ayin. Watu ayin jeung nangtukeun anjeun likuli waktin pikeun saban-saban waktu suglan kana pagawean. La tata'addahu anu henteu ngaliwat anjeun hu kana eta pagawean. Jadi nek digawe mah digawe nya rek beraktivitas mah aktivitas ngan la tata'addahu anu henteu mantak ngaliwatkeun